Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sampurna rasana ingsun patepang di sareng kuring elang oge kidadang. Pada hari ini kita ditemani oleh tamu spesial nyaeta kasepuhan Abah Gani Wiranata Prawira Sang Marangi Pasundan euy. Pokona mah patengin terus dina segmen Ngabudah. Nah, baraya sadayana dimanapun ayana kan orang penasaran ya. Naon sih Marangi teh naon gitu orang taroskeun we langsung ke Abah nih. Salaku Marangi teh. Sampurasun Abah. Rampes. Kumaha da mah? Pangestu masa mulihna eta. Alhamdulillah. Jadinya da mah ngari pikir mah kan batin gitu. Gitu Abah. Jadi dongkap ka dieu teh hoyong ngebahas seputar Marangi sih. Soalnya kan nya pada teh apa nya ai Marangi teh naon gitu ngomong sih udah naroskeun ada jantan sate. Geus ya. Sate ayeuna mah katana Marangi teh di daerah Purwakarta. Padahal lamun kawit nama daerah dinya teh pinuh ku Marangi. Ai Marangi di dinya sebatan kangge patukangan khususna midamel warangka keris. Marangi. Berarti Marangi teh hiji profesi Sapertos tukang telem disebutna palika gede-gede tukang nyen keris mah disebutna Marangi. Nyen warangka gitu ya. Warangka khususna keris. Marangi. Panginten kapalih dieuna ke nyadikumkeun sakantenan ngadamel warangka bedog, kujang, tumbal. Upami di urang mah khususnya di Pasundan disebutna Marangi. Di Banten ge sami panginten ngan disebutna Merangi. Eta teh benten sareng ieu nya sareng anu ngukir. Sanes benten. Janten tukang ukir mah lebih kanu sapertos tukang patung, panginten tukang patung, tukang pahat, tukang tata. Tapi ai Marangi di dinya mah khusus we kanggo keris, kanggo paharan. Berarti kan upami Marangi mah meureun tinu naon namina teh ngukir kedah aya potensina aya tinang coba terus nyocokeun na eta ukuran berarti langkung komplit kerennya teu sakedik tinu langgam atanapi tina hiji warangka sok ditambihan ornamen ukiran. Tapi tetep prosesi namanya lamun uyub tinu pakerisannya disebutna Marangi. Karek apal bah Marangi teh eta apalkeun kuduna nya gitu tah. Ari Abah ngawitan prosesi Marangi ieu tirah Abah gitu basicnya apa emang tos aya ti luluhurna apa kumaha gitu. Penasaran. Kalaresan upami nyutruk di awal. Abdi gumantung kana Marangi teh sanes dorongan ku teueuh sanes tu aya teu. Teras upami disebat ku guru mung seueur referensi atanapi saderek baraya anu masihan bongbolongan lah. Kawitna diajar Marangi teh singkat cerita we gaduh hiji pusaka keris. Abdi kaditu kadieu bade ngawarangkaan. Di Bandung khususna teu aya. Dugikeun ka lumpat kawetan. Didinya babalik pikir, kunaon urang jauh-jauh pusaka Pasundan loba tapi warangkana urang teu bisa nyieun sorangan. Kirang langkung 2 tahun kapangker ngawitan mah. Masyaallah. Eta berarti kan misalnya walaupun tadi teh ya hari nya mungkin aki wujud teka deteksi bahwa ieu ka atas Maranggian. Buah kaluhurna teh aya jiga nama bener bau udeg-udeg jangga wareng kadituna jiga nama ayamung upami abdi pribados mah nya panginten dirama aki uyuh kalaresan teu aya anu uyuh tinu patukangan kayu aya gitu janten lamun bisa teh mah
bisa ku terbiasa eta mah eta tinu ieu nya tinu reueus panginten kecintaan anak da salaresna mah kieu lamun urang menggeluti hiji bidang nu paling utama nama daek daek sanajan bisa tapi teu daek mau jadi nanaon aras tabah tapi lamun teu bisa daek nah daek diajar nah daek katanya insyaallah bisa eta daek kudu daek kan ulah cicing dina hayang ulah kudu cicing dinu naon cicing dinu batu tapi saya teh bingung kan urang teh kudu motekarnya nya kudu bisa. nah berarti kan kieu bagi ieu teh aya sangkut pautna antara habis teureus jeung naon pembagianna tadi teh akan ku sabab nu penting mah daek netesna netes nitisna manawi kieu ari anu hatenan teh nyangit mah kan namanya ge karuhun kajiwaan ruhan ya karuhan gitu kan kayak jika orang mempelajari sesuatu lantaran orang karena mekareus contohnya misalnya orang resep pisan ka aktor nu namina Jet Li misalnya kan teu naon teh teu sakedik anu nyepertikeun anjeunna nepikeun ka sagalana jiga dan sebagainya artina eta mencek urang mah nyurup garas nah maka ieu ge nya deui langki anu kana marangi asli wah jika nama meureun sakatarang abdi wallahu alam duka ketang nu tacan kaguar mah panginten di Bandung mah abdi hungkul nembe tuh panginten eta ge milih lepat hapunten da naon teh abegeun apal teh anu dikhususkeun kanggo marangi mah dina istilahna oge terus terang nembe uning ayeuna apal teh tukang warangka we hungkulnya mohon ngawarangkaan ngawarangkaan soalnya aya namina marangi tah ieu profesi yang hilang tah ieu kudu dilestarikeun teh nya di museum kan abah teh keras bencana abah cuman aya hiji kakiranganana apa tah mudah-mudahan kakupingku istilah nama pupuhu atanapi papayung urang ayeuna panginten marangi abdi atos motekar insyaallah sasireun sabeuneureun lamun hoyong diajar hayu sarangan mung di pasunan teh anu kirang teh hiji empu atanapi pandai kerisna atanapi pusakana eta atuh di mana engke aya anu ngadamel atanapi anu ngawanda sok fasilitasi oge ku pamarentah supados hasil karyana tiasa pajeng atau pamipajeng panginten anu ngadamel lagi semangat eta ulah dugikeun ka ayeuna ngamaranggian keris teu aya ngamaranggian naon mah jadi ngamaranggian jojodoh gitu jodoh nya bener mah eta mah aduh janten aya in jemput input jeung in out meureun in jeung out ada masuk dan keluar nya keun anu ngelola nama anu ngaropea nama anu nyieun nama cek paribasana model jalmi-jalmi jiga abah lah nu teu garawe gitu tah bagian yang pengeluaranna sok campur tangan dina sanesna bantos dan naon kumagi kudah dibantos sok sanajan ieu punten sok sanajan ieu kanggo isi patuangan pribados tapi di samping eta ieu teh hiji ciri budaya urang eta lamun teu dilestarikeun lamun teu dituluykeun teu diregenerasi leungit budayana leungit oge nagarana eta bener cirina tah ieu di payuneun ieu kumaha tah ieu basa sabiasna marangian teh kitu nya upami tinu kerisnya lira salaresna aya sabaraha hiji bagian sabaraha hiji bagianana panginten tah ieu teh anu disebat lumrahna we nya mah lumrahna ieu teh disebatna pelokan upami nu kadieuna anu panjang kanggo bilahna disebatna gandar didinya aya anu di pasangan ku ieu pendok aya anu polosan sapertos kieu itu upami kanu kaluhurna kanggo cecekelanana tinu keris mah disebatna teh deder aya oge anu nyebabkeun handle nya mangga wae eta mah maraosna
cuman lumrahna disebatna dadar. Dino proses ngadamel ieu aya anu langsung tanpa sambungan disebatna iras panginten. Tah sapertos ieu. Ieu iras tanpa sambungan. Sistemna tetep ngadamel heula cetakan mal. Cetakan mal. Engke ieu disopak dugikeun ka dibentuk, dicanak simetrisna. Hasilna kieu. Hasilna kieu. Tos nambah hasilna kieu, nambah ku urang diukur deui simetrisna. Ketebalanana, teras teh lengkungan beuteungna, lebar daunna, ageung teuing atuh alitan. Terus nangtung daunna, tukang jeung hareup, tukang kudu leuwih nangtung tibatan hareup, jadi posisi keris teh tungkul. Nah, babat kudu tungkul. Mudah keris teh aya anu condong, aya anu condong leleh. Oh iya. Janten lamun semakin condong leleh eta keris kudu semakin tungkul warangkana. Itu supados dina engke ngetrapna pas teu nangtung teu jingjet lempeng si gonjo teh. Lamun ieu na kurang tungkul biasana sok nolol kieu. Tepertos ieu. Tah, ieu. Ieu kan sirah cecakna nolol. Ieu tungkul teuing, kurang ngangkat. Ieu salah sahiji contona lah. Ieu bah anu Warangka Pasundana naon wae sih namana gitu. Warangka Pasundan tah upami kanggo panamianana mah saleresna teu acan aya literatur anu pasti nya, cuman literaturna teh sebatas mulut ke mulut. Nu paling utama pin Warangka Pasundan khususna keris. Nu kahiji aya warangka nu disebut Padma. Bentukna kirang langkung sapertos ieu. Padma didinya pan ngandung hartos kembang, sapertos kembang mekar. Padma. Anu kadua bentukna sapertos parahunya. Parahu. Iya pangintenna. Tah kirang langkungna mah sapertos ieu lah. Ieu garapna teu acan sampurna lah. Parahu. Anu katilu bentukna sapertos walian. Majudag badag. Tah kirang langkung ieu contona. Ieu dinu varian eta aya deui varianana walian teh varian naonna model-modelna. Padma oge aya Padma kusuma, aya Padma tumpuk, rupi-rupi. Berarti eta disesuaikan sareng ieu nah, banyak disesuaikan sareng bentuk kerisnya, sareng namini kerisnya oge gitu. Upami kanggo warangka nyalira biasana asal bilah kulon. Insyaallah di warangkaan kulon. Cuman lamun bentukna nah hoyong Padma, nah hoyong walian, nah hoyong parahu eta mah gumantung kanu gaduhna. Aya pakem. Tapi ilaharna upami warangka walian mah spesifikasina diangge kanggo warangka kanggo keris-keris anu corok pararanjang anu panjangna langkung ditulis 8 koma. Oke. Eta biasana ngangge warangka model walian kieu, pelokan walian. Di dieu ge aya rupi-rupi aya walian anu ngangge kerwingan aya. Rupi-rupi anu polosan aya. Terkawis dadarna rupi-rupi oge Pasundan teh. Tuh dadar. Iya berarti ti awal ti luhur di kahanap teh siloka hukum. Kemutan, jadi kemutan neki mah tadi teh upami dinu ieu aya istilah tadi Padma gitu nya. Make padmaan misalnya karena bunga kembang gitu kan. Tah upami di urang upami karena langsung kuring mah dinu ikat. Nah, aya istilah ligar. Jadi kembang buruan ya. Jigana aya korelasi panginten jigana aya korelasi antara ti dieu pinuh siloka dinu ikat oge pinuh siloka. Leres. Teu pinuh damel eta pisan. Eta pisan. Mata kami asa pertemuan ieu asa sanes pertemuan biasa. Ieu pertemuan anu mungkin kapungkur terus terpisahkan. Leres. Urang ayeuna we anu rasa pujang, rasa keris. Jarang gue ikat tapi naon teh kadang tanda kutip gitu nya manganggo ikatnya kumaha dan sebagainya. Nah, jika nama mungkin ieu salah sahiji dalam rangka saiket sabungketan teh. Iya.
Ieuna nyurup dugi karak sukanana sakedah nama urang teh kedah makem nyetel bahasa urang kan berarti kan kieu istilah-istilah dina suhunan aya nama iketna teh di nerap gitu nya dinu puguhning dina iketna ayeuna dina pakarang gimana ieu pami baru pakarang dina pakarang oge aya gitu ya luar biasa deh sepuh-sepuh orang ngirimkeun jeung nyimpen pendidikanana kan nya nya pisan filosofina pinu ku simul ujung ciloka bacaeun janten kadang kalau kurang upami ngajentrekeun atanapi ngababarkeun hiji pusaka henteu tah walata pasti disimbutan ku simbul jeung ciloka pasti contoh ieu mah pengalaman pribadi baheula leluhur pun aki lamun misalkeun bade ninggali pusaka teh sok aya peupeujeuh omat ieu pusaka ulah nepi ka tingali ka panon poe ulah katinggal ku panon poe abdi teh numutkeun we kana peupeujeuh aki teh ku panon poe janten mun ninggali pusaka teh di goa nyumput gitu sing horen siloka baheula keur zaman panjajahan ulah katingal ku panon poe teh meureun Jepang bisi geuning aya baheula mah anu nyekal pusaka atanapi nyekal pakarang teh dijantenkeun suatu ancaman eta silokanina kitu lah kade nyekal pusaka can saumur mah can sawawa nya bah can sawawa lain ku masalah urang umur ngorakna teu nyekal pusaka lain lamun can sawawa dinya palebahna urang masih keneh kagugulung ku nafsu der pusaka siloka teh dipake nebas batur kan nyilaka tapi lamun sawawa mah urang geus apal pilakoneun hade pilakoneun goreng lamun dikieukeun bakal kumaha lamun dikitukeun bakal kumaha eta lain nganu hati wah pusaka aya jurigan aya kodama keun eta mah nomor 2 lah nomor 3 usi teh berarti lain hodam wae nya ulah usi kadang sok aya ning cekot teh bah pusaka ti abah teh leungikeun mae eusina we jeung maneh mah eusi teh meureun eta silih siloka eta nya kitu tinu keris aya hiji anu nyarioskeun ka abdi cenah ieu nembe cenah nya nembe cenah kunaon cenah lambai gajahna sareng sekar kacangna nuntun ka tukang ka dieu ieu cenah aya nu nyarioskeun ka abdi janten silokanina kieu lamun urang nusuk batur ieu malik ka dieu siap-siap urang ditusuk ku batur eta jadi lamun urang mung dicilakakeun ku batur ulah cilakakeun ka batur eta balik deui kana ka urang nya ade goreng ge kitu nya bah nya cilaka jadi cilaka teh lain ku batur ku urang-urang keneh cuman babalesna ti saha jeung iraha wallahu a'lam eta berarti kan pami kitu mah nya salah sahiji media yang jangan buka diri urang eta teh berarti kitu nya ya dilakonkeun ngalakonkeun kumaha ieuna kumaha sesuai jeung ieuna nya laras matak aya paribahasa di wetan kuat keris manjing warangka keris manjing warangka jadi keris manjing warangka lamun disilakakeun kana kahirupan urang teh kudu manjing kana area atanapi ruang lingkup urang di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak gitu lah nah gitu urang teh kudu bisa beradaptasi jeung kumaha lagi ulah bauan ulah dumeh itu jelemana kitu ku urang dihardik goreng gitu si negara tengahnya si negara tengah ulah hareup teuing ulah tukang teuing gitu berarti abah teh perjuangan teh nya hoyong istilahna ngabagusan pusaka gitu nya anu meureun reng-rengan beli aya mulai bisi aya reng-rengan nu ngagadukan pusaka warangkana entos teu walatra gitu nya hoyong dicantikan tiasa lah ka abah gaduh IG henteu abdi teh teu gaduh IG mah Facebook aya nya Facebook mah aya Facebook nah abah teh naon kayak di pasian ya siap di deskripsi dihandap aya jadi pertarosan teh tadi teh kanggo dina ieu teh kan anu namina teh naon teh deder upami tinu keris deder upami tinu bedog disebutna perah berarti kan anu dicepengna teh ieu leres maka duka gitu nya panyambut abdi gitu ketika ieu nu dicepengna
Berarti urang teh nyepeng anu naon anu disilipkeun di sini. Oh, leres kirang langkung nama nah, kitu seperti itu nya. kirang langkung nama Oh, ieu teh sembarangan berarti ngadamel nu kieu bae. dah janten aya paribasa kieu sok sanaos pusaka sakumaha seukeut Iya. anu jahat mah lain pusakana tapi nu nyekelna Eta. Oh, eta nu nyekelna asli. ayeuna moal ijig-ijig pusaka kaluar ti nu waraka jong ngagorok beuheung jong Oh, mun ku teu jelema dari keluarga tah panginten ya. janten balik deui urang anu nyekelna urang anu mulasaranana tanggung jawab urang teu tiasa nyalahkeun pusaka lamun aya nu nyebatkeun ieu pusaka dipurihit dugikeun ka punten disebat musyrik lain pusaka anu musyrik mah manusana Makanya kan ayeuna masih urang gitu, bah. Wah, bisa keris piceun. Musrik. ayeuna nyekel keris kieu teu jauh beda lamun antum nyekel ATM Oh. keung ka jalan teu mau ATM teu mau HP Aslina kitu nah urang nu ieu nya. nya Tah, ini Teh. dan tadi teh kan ketika ieu teh gumantung anu nyepeng gantung nyepengna berarti kan upami istilahna upami nyekel nyepeng ieu teh nyekel ieu teh berarti silak ucap teh kadampahna teh saguluyur naon anu dicepengna nya berarti kitu dugikeun ka aya paribasa kieu di wetan aya hiji pusaka dipercaya eta pusaka tiasa ngaroga hala jalmi anu weduk Weduk, bah. Weduk teh naon? teu neurak Oh. teu neurak ku pakarang kunaon pusaka eta biasa dicirian ku deder berbentuk ganan atanapi ukiran manusia disebutna teh Raja Mala Raja Mala di wetan di mana pusaka dipasangan Raja Mala eta pusaka tiasa diangge ngancurkeun ilmu kadugalan batu eta menurut ceritanya. Tah ieu mah tadi teh berarti kan abah dina ngamaranggian sebetulnya dina ngamaranggian ieu untuk sagawaya langsung amal atau dina ukiran nanti kumaha berarti abah oge melakukan riset nya. Iya, terus henteu tebi apa saya tebi. Jadi referensinya tinu aya aslina. Terus ke dina ngaropea baru engke neun caritana dina. Keren. Basically nama ngudag pakam nutos aya. Janten nya sakedik seueuna panginten eta mah bumbu lah. Yeah. Zaman ayeuna. Da ayeuna paralun model abdi sok sanaos zaman ayeuna we nya. Sok sanaos teknologi sakumaha hebat, sakumaha canggih, moal tiasa midamelan atanapi nurutan karya-karya leluhur baheula. Kunaon tinu ngalakuna tinu tata jeung carana nu paling utami nama tinu sirna rasa jiwa jeung raga itu lamun teu disarangan ku rasa mah tong boroni mukir atanapi ngeureut kai ngagambar bentuk buleut teu dibarengan ku rasa mah bisa jadi segitiga abi ge ngadamel buleut teh buleut-buleut. Nah, hanya panangan opal eta aduh. Nah, ieu abah biasana pami misalkan ngadamel pesenan warangka eta sabar halami, Bah. Upami wandana anu makem dina hiji warangka teh kirang langkung 2 dugi ka 3 dinten mah. 2. Upami cuaca nuju sae teras teh stok barang sareng bahana sayogi 2 dinten. Oke. Kecuali nya upami misalkan anu pesena hoyong kayu tertentu atanapi bentuk tertentu nyata abah ge panginten sok hunting heula kayuna terus ngadamel heula malan kanggo ngagara pelokanana eta dai upami kanggo ngetrap atanapi ngepaskeun ngajenjing sebenarnya ngajenjing bilah kana ke warangkana mah sadinten ge insyaallah Lebetnya lebat 3 hari jeung ieu manual nya bahnya. Sadaerah manual Ku nyalira ayeuna mah. ku RT ku nyalira Tapi ku pandangan. Tapi etanya berarti ya urang kan karena sok kieu orang itu ningal teh geus bentuk kieu we. Terus kadang dinu harga teh kadang sok teu ngayekeun. Kadang dinu harga teh ningali wah ieu sih. Nya ari nu ngatos kana ieu mah kadang sok dina harga teh sesuai lah gitu nya. Mahakaryana. Ini kadang sok aya geuningan anu
tah keteplek hanya sakieu ya gitu deui balik deui mata kieu abdi pribadi ngakalan ngakalan maksana sanes bade ngajatohkeun dadamelan atau ngajatohkeun kualitas cuman ngakalan kadang aya nu hoyong tapi terkendala ku finansialna ya paling abdi ngakalan tinu bahan material kayu upami material kayu punten kanggo waraka sapertos kayu timoho cendana terbalu eta kan dina bahan ge tos katawis lumayan mohon paling abdi ngakalanana naon kayu anu lumrah anu biasa seueur di lapangan jati panginten tanapi kayu sonokeling seueur di lapangan mobil Masya Allah keren mah yuk dari urang matu jarangnya marangginya terus hampir aya aya meureun abah teh tapi kuliringan nya aya oge nu di ngagarap mah teh campur-campur teh ada anu khusus kana anu kieu jarang pisan apalagi anu apal kana pakemna nu apal kana ieu jadi kana teh antawis kerisna atau napi bedogna teh pakarang sareng ieu teh nyurupna teh pas dari katinggal oge rawaseun atuh heeh abi kantos baheula bah ngawarangan bakal saha kitu siga waluh jika pipiti eta warang kada bulan abah mimiti saha eta abdi keur mimit di ngadamel warangka ieu mah flashback ka pangkarna teu jauh benten jiga pipiti kadang ngelibatkeun jiga hihid warangka bedog tapi di samping eta abdi mah teu dijieun nyeri hate eta hiji motivasi keur abdi dugikeun ka abdi gaduh istilahna mah saderek lah anu tos ahli tinu bidangna ku abdi di deukeutan di deheusan kersa cek pali paos nama rurumpaheun abdi diajar dedeus ka anjeun pendak deui sareng ahli-ahli di bagianana teras diajar matak abdi dimimiti nyarioskeun manusia mah lain ku masalah bisa jeung henteu dae eta buktina bah orai kobra pada sarieun padahal banyak bisanya eta ya banyak bisa tapi daekna meureun kitu mun orai cek paribasana sanajan bisana beracun oke aya orangna teu daek macok mah da moal nyerakakeun eta ku daek beuteung lapar aya teu daek dahar mah seueuh wah non tuluh aya teu daek sare mah da moal tibra naon ge ku daek eta abah menidaekan jigana kalau pamungkas merenya oke merenya aya kolaborasi jigana kan tadi di urang lah di dieu aya nu marangi tapi anu nerpana di daerah Bandung merenya ya, Bandung jarang ya anu nerpa ikat lebih nerpa ieu warangka kerisna empu tapi pandaina itu jarang pandaina nah anak kan marangina aya tah dina ikat oge sami dina ikat oge aya dina ikat mah Eropeana aya ari naon teh nya warangkana nu ngadamel warangkana tah aya pengrajinanya jadi anu Eropeana mah aya gitu ka harapan abdi dina ikat teh misalnya nyata ku sabab urang-urang mah pada resep neun carita dan sebagainya dina eta maka ieu mah misalnya puntennya ieu mah katanya ieu bedogna teh ieu tah ieu warangkana ari ikat warangkana mana matak wajar lamun ikat ayeuna disimpen di mana wae teu aya fasilitas kanggo merenahkeun eta menawi engke kepayeun urang biasa kolaborasi atuh ngadamel sapertos cepuk sapertos kopeah kan aya wadahna gitu packagingnya nya jadi si iket teh tong gitu gulutuk begitu saja pan eta teh wadah mustika nya malihan mah lamun urang cita-cita abdi pribadi dina hiji pusaka sareng sandanganana aya bagian nyepelkeunana sareng raksukanana nu kurang diangge tuh di mana iketna model kumaha raksukanana model kumaha teras nyoren pusaka kumaha iya belum ada belum berangkat cita-cita
kurang sasarangan bah orang kurang realisasikeun lah nya. janten ngaedukasi teh kieu ulah dugikeun ka urang asing di lemur urang sorangan. Eta kitu na pisan. Urang diikat di pangsi keluar batu teh arolohok marong aneh. Aneh. Padahal nama jeung aneh kan ieu merasukan urang. Nah, hanya Kunaon karena tidak diedukasi. tah eta bah ieu lokalitas teh selain hoyong edukasi masyarakat berenangnya mengembalikan sesuatu kepada fungsinya Leres. seperti saya kucaran ayeuna kucara nu ayeuna Sok ieu mah perbandingan pakaian urang pakaian urang kasundaan bandingkeun jeung pakaian nu ayeuna ilaha. Leuwih sopan mana, leuwih hormat mana. Eueuh pakaian Sunda nu katingali bujal. itu aya Eueuh pakaian Sunda nu katingali tuur. nya Ih marukan teh. Mun ningali we ka beh dieu dayeuhna gitu. Model patani make pangsi. Ka sawah wae ge sopan di papangsi. nya tel deui nya Marukan cek pari pawasna enak ngangge kanggo palindung mastaka duduk kuy jeung topi kayuhan mana mastaka mangke duduk kuy jeung make topi duku ya tuh ieu tah geuning tapi nah lamun nu make duduk kuy sok pada nyaring-serikeun tah gitu tuh ieu mah ini mau fungsinya gitu teh ya iyo karena berapa ini teh dipisahkan antara topi perpaduan antara topi jeung payung jadi duduk iya padahal duduk kuy secara fungsi gitu gitu kan ini masuk jarang kak hujan oke nih hari-hari ti isunya banyak iya gitu tuh ieu inovatif lah sugan kayak kapayuna orang perdayakeun di project ieu nya abahnya nya igelan zaman lah gitu bulan zaman nu penting mah urang ulah leupas dina titis waris di luhur urang nah karanti tah eta subhanallah pokona mah baraya lokalitas dimanapun adanya nya pokoknya pilih garuh pusaka anu hoyong di sandangan merenah turut tumaninah gitu biasa ka abah perkawis hargana yang kewe kontak bae abah aya channel naon teh Facebookna ada kontak WA na pun ada gampang lah pokoknya di deskripsinya. Nah panginten sakieu lah panginten banget mungkin kapayuna urang hoyong kita hoyong ngabahas perihal deder naon teh warangka bentuknya dengan filosofinya lebih dalam gitu ya wow. Di segmen berikutnya sang Marangi Pasundan tak iyalah pokoknya mah hatur nuhun bah terus ngangken ieu lokalitas lah nya kidedang nya abi ngarepot itu sama isin namungnya da geus wayahna atuh abah ame kasohor gitu lah guys nya pokoknya mah mung sakitu wae sageuna anu kapihatur hapunten milih aya lepat-lepat kata atau hilap like komen sinareng subscribe nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag rampes.